Nah hayang naon maneh teh atuh somantri gerabalakakeun saleresna kaula teh panginten tos nincek kana umur dewasa tos waktosna kaula teh kedah angsal damel ama margi kaula teh panginten kete aya kahoyong-hoyong laki rabi na kumaha kaula bade laki rabi upama seug kaula teu acan gaduh damel mah da teu sae panginten ama upami bojo kaula di paraban cucunguk nya heueuh alus somantri alus paniatan anjeun teh nyaeta hayang gawe dawuh timalan kaula nun ama naha hayang gawe ka mana naha hayang ngalamar ka koperasi Desa Merah Putih Sarimahi atawa hayang ngalamar jadi perangkat desa atawa rek kaluar negara ke Kamboja jadi TKW hei ama TKW mah jang awewe kan si Kang Mantri malah laki ama atawa jadi TKI ngalamar ke Kamboja sanes ama cik gerawak cabalakakeun hayang gawe ka mana anjeun teh sok bisi hayang ngalamar ka Borma Majalaya atawa ka Prama Ciparai bisi hayang atawa rek jadi panayagan aprak nu penting ulah jadi kadus we kaula teh ama sasatna ayeuna mah hoyong damal teh nyaeta hoyong damal. Ya apa Mar? Cicing atuh ngaganggu sia teh. Saleresna kaula teh ayeuna teh hoyong damal. Di raja anu pangartosna leuwih ti putra anu elmuna luhur. Raja berat beunghar sasatna elmuna luhur. Ulah anu sahanapeun kaula sabab upama seug eta raja sahanapun putra teh panginten bilih putra kalalangkungan eta raja dikumaha-kumaha ku putra apan teu sae panginten kasebatna ama bener alus kasep ngan inget ari sakur-sakurna anu gawe teh kudu diniatan ku niat anu hade kudu diniatan ku hate anu bersih susu heula mah tuh hatena nah eta ku ulu biung wae susu heula eta hatena bebersih heula eta hate kosongkeun eta hate kosongkeun eta pikiran gerateangan gawe anu bener kalayan manehna kudu bener ulah carekeun teu saeutik ayeuna anu geus gawe teu saeutik ayeuna anu geus cing pareng hua jarara di pegawe tapi keluar di pegawaianna alatan kalakuanana sorangan nyieun sodeka komo deui ijazah maneh makan lain ijazah SMP Negeri Cimaraga lain bisi ijazah SMA Negeri Cimaraga anu kamari aya kasus geuninganan aya murid ngarokok ditampilin ku guruna guruna dibui. Nah, eta teh kolotna deui panyaramna pisan. Leuheung lamun rokokna teh lain rokok ilegal, mah ieu rokok ilegal. Rokokna teh anu eueuh bea cukayan. Angker, luis nu kararitu. Gemoy. Si ama abalan kana rokok euy. Ih, da ama atuh mengikuti segala rupana ge. Seueur nu masihan ama make tingalikeun sakedap deui geranya Bos Garduh Jaya jual ka dieu we masihan rokok oge ti Bapak Kepala Desa Pakutanang saurna teh mumpung aya keneh keun ke nyawer teu asan raya keneh pek ku ama diizinan asal hiji syarat bisi anjeun rek gawe di karajaan bisi anjeun eureuh nyalonkeun jadi narepati di karajaan anjeun kudu boga jasana keur ka masyarakat kudu boga gawe heula anu rancage sangka naon sangkan anjeun teu melengkung bekas nyalahan ka dituna
ulah nepikeun ka anak ama ti awal keluar janji anu murudu ti Nabi Wira tapi kenyataan geus jadi mah eueuh nanaon ka masyarakat teh. Cicingna di masyarakat dengan saukur jadi kokotor tumprak tamprak pun tak pentak duit masyarakat anu kuduna dibere kadon dipentak ku anjeun. Ulah nepikeun ka kitu. Utimalan kaula nun ama kaula oge matak hoyong karaja anu elmuna saluhureun kaula teh sangkan putra aya panyarekna ama. Kang Mantri. Naon sok rasana? Lamun Kang Mantri gawe ana hayang milu. Dari ana mah apanan ajeung Kang Mantri teh geus sabapait sama manis. Geus sabagja geus sacilaka jeung Kang Mantri teh lamun Kang Mantri cilakanya ana anu nyerina. Lamun anak anu nyerina nya Kang Mantri berarti anu cilaka. Matak anak mah lamun maot hayang patutur-tutur jeung Kang Mantri. Eta mah lamun Kang Mantri rek maot ti heula anak paneuri teu naon. Eurek anak anu paneuri Kang Mantri ti heula teu naon eta mah. Sok rasana ke tong wakah heureuy sok rasana. Kitu kaula nun ama putra tadi dangat ayeuna nya eta hoyong angsal damel jika siap didoakeun ku ama. Ngan amun kahayang hidup gawe di raja anu saluhureun pangartina ti hidup kabeneran raja urang teh aya hiji raja anu luhur ilmu jembara panalar sugih ku pangartina jeung deui masih kene katalian dulur ka eta raja teh ngan omat anjeun ulah pedah katalian dulur mun bisa mah anjeun mah ulah ngaku dulur we ka eta raja mah leungitkeun heula duduluran dina pagawean mah supaya naon supaya anjeun teu samena-mena ka eta raja supaya profesional dina gawe. Utimalan kaula nun saha ama ngaran nagara na teh nya eta nagara Maespati. Nagara anu subur makmur gemah ripah loh jeunawi aman santosa kertara harja sabab naon sabab dipingpinana oge ku raja anu adil palamarta kakasihna Prabu Arjuna Sastrabahu. Dawuh timalan amatah putra teh hoyong ka raja anu sapertos kitu anu sasatna adil palamarta ka rakyat nyugemakeun sasatna jadi wakil-wakil rakyat anu bener. Jik kasep didoakeun arek iraha ini teh kasep rupina mah panginten ayeuna bade siap-siap panggo dinten enjing kaula bade angkat Kang Mantri. Interupsi ketua. Hayang naon anjeun teh? Tadi cek anak kata Aldebaran. Tadi cek anak ge anak hayang milu lamun Kang Mantri gawe. Eureuh ka mana-mana oge anak mah mung jauh jeung Kang Mantri. Banyak. Tanya lanjut hidup. Pokoknya kalau anak tidak dibawa, nanti anak bakal amuk-amukan di sini. Segala diacak-acak kacubluk, diacak-acak ku anak. Nah, sok rasana. Akang terek gawe, sok rasana lain rek ulin. Ah deui, pokoknya mah milu we. Pokoknya mah anak mah tidak bisa jauh dari engkau. Aya paribasa jauh di mata dekat di Ciparai. Anak mah mung. Anak mah estuning hayang babarengan we jeung Kang Mantri. Beureuk Kang Mantri ka kidul, anak ka kidul. Kang Mantri ka kaler, anak ka kaler. Kang Mantri ka kulon, anak ka kulon. Kang Mantri ka rumah makan, anak ge milu dahar. Ngan asal ulah teh Kang Mantri ka karaoke lah. Anak mah teu hayang wilu. Sieun anak mah masih kena di bawah umur. Waduh, pokoknya mah anak mah hayang milu we ka Kang Mantri. Mung jauh anak mah jeung Kang Mantri. Sakedeung sok rasana akang teh geus meunang pagaweana balik deui ka dieu.
bakal ka dieu deui rek nyampeur maneh ngan ieu mah akang sakedeung ka ditu rek ngalamar heula pagawean. Wah. Pokoknya mah aku akan menemani kesuksesanmu dari nol. Bisi Kang Mantri ge sukses poho. Jadi sok rasana hayang milu ka Kang Mantri. Teu bisa sok rasana. Dagoan we sakedeung da moal lila akang teh. Nganterkeun hungkul sipi. Nganterkeun hungkul lamaran paling oge sabulan 2 bulan meureunan. Sabulan 2 bulan sakedeung. Sabulan 2 bulan teh lila Kang. Lain waktu anu sakedeung. Engke anak teh meureun nyanyi sekian lama aku menunggu. Duhai Kang Mantri sayang datanglah. Kedatanganmu ku tunggu selama. Telah lama ku menunggu. Bisaan maneh sok rasana nyanyi lagu naon eta teh? Eta teh lagu tabola balik. Coba eta lagu tabola balik nu kitu. Pokoknya mah anak mah rek milu ka mana wae ge lamun teu anak rek diburak-balik ieu tempat. Sanajan kaliang mau oge ku anak mah diudak. Maungna diajak gelut. Kumaha ieu mah lamun maneh milu wios dihiras. Ya ulah tuh. Ulah mau aja dimilu gitu sareng. Tah mah teh rek dihiras ku akang teh. Tetep rek milu. Kajeun cek paribasan dibayar kuliwat. Rek milu pokoknya mah. Nu penting asal sama pahit sama manis jeung Kang Mantri. Ulah sok rasana ulah Cicing si aki-aki peot. Eta kakolot sok rasana cicing sakedeung akang terek ini tadi tuh bisi dihina teu naon da akang anu nyeri hatena mah pokona mah tong didenge asup ceuli katuhu kaluar ceri kenca we kumaha lamun anjeun anu ngajenggut bukan tong sok kahina bisi aya culik disulik deui ku anak sulik lagi bisi karacunan MBG wah diracun deui nu ngaracuna bisi keur pang-pangna keur di kota mah loba anu ngalabeurit bisi maneh kaala puguh we da anak teh beurit pokona anak mah rek kaditu rek kaditu milu ka Kang Mantri lamun Kang Mantri teu mawa ka anak berarti Kang Mantri geus teu nyaah ka anak ama kumaha ama ieu teh ama solusina ama cik olo kaset kieu we kieu atus sok rasana upama seug akang diizinan init engke balikna sok rasana hayang naon hayang iPhone anu panganyarna iPhone 17 teu hayang bisi hayang sepeda terbang teu hayang bisi hayang sapatu hurung teu hayang bisi hayang dipangmawakeun awewe teu kabita bisi hayang LC teu bisi hayang rebab anu senarna opat nu anyar bisi teu hayang bisi atuh bisi hayang acara hayang loba acara teu hayang pokona mah hayang milu ka Kang Mantri lamun sok rasana milu di dieu Kang jeung Rama jeung saha antep we geus bisa ngurus sorangan geus kolot teu aku teu bisa ngurus sorangan mah sok rasana ulah sok rasana ama rek saha nu pangalakeun suluh miwarang ama miwarang kacep yadi sugan kerasaeun ngalah suluh heuk pan kudu diburuhan kana ge sarua kudu diburuhan matak pokona ana mah hayang milu ka Kang Mantri ama kumaha ama atuh ieu teh ama kieu we bobodo bongohan oh kieu atuh sok rasana
Heug wae anjeun dibawa ku akang. Bakal dibawa. Ngan ayeuna ti ayeuna siapkeun heula pakaianana. Beberes heula. Geus beberes dulu sare heula. Da perjalanan teh jauh ka ditu teh. Supaya seger awakna. Ambung sing ditipu ku Kang Mantri. Ih, moal sok rasana. Da akang oge rek istirahat heula apa tadi cek akang dibejakeun inditna ge isukan. Nyubuh mata kudu istirahat ti ayeuna. Asli Kang Mantri bakal dibawa anak. Asli bakal dibawa anjeun. Atuh ai kitu mah anak rek beberes heula nya. Sok beberes heula. Segala rupa siap-siapkeun anu akang oge pakaian. Mohon bade disiapkeun. Jangan tawisna anu rek disiapkeun teh. Salempak, sabun, casan. Kan apa na gitu boga rek cas naon. Hand body, pulpen, patrot. Nah sih rek sekolah isya. Minyak telon, minyak zaitun, segala disiapkeun Kang Mantrinya. Bisi Kang Mantri ke asup angin di jalan, anak rek nyiapkeun tolak anjing. Tolak angin. Eta tolak angin. Ku anak rek disiap-siapkeun Kang Mantrinya. Jig siap-siap nu akang oge buntelan nu akang oge. Sangka nyariau kabeh. Siap Kang Mantri. Aduh. Kumaha ieu teh ama geuning kadon kieu ka jantenanana. Keun. Cenah sare heula we ajak sare heula. Bobodo karunya. Ke geus sare, geus diparende karek. Ala bongohna. Jig ajak sare bareng heula jig. Mangga tuh ama kaula amit. Jig. Somantri geuning hade paniatan anjeun teh somantri. Sok rasana hampura, sok rasana lain rek nipu ama teh sok rasana. Ieu teh bakat kunyaah karunya ka maneh bisi dihina batur meureun lanceuk maneh maniatna ka dinya. Sok geura beberes heula. Ye sok rasana nyiap-nyiapkeun sagala rupi kapriyogianana bang soman. Baju PDL anu Kang Mantri celana PDL. Kela ari ieu kutang anu saha ieu? Anu si teh. Aya ageun. Piraku Kang Mantri mamawa kutangnya. Calana jero anu sok rasana di ngaranan calana jero na. Ari ieu calana jero awewe nu sahanya. Jeung aya rena-renaan sagala rupa ieu teh. Naon deui nya nu acanya? Oh, legging. Mulut sisit sabaraha kapirara
sok rasana lain niat akang teu nyaah ka anjeun. Ieu teh kanyaah akang. Kang Mantri. Kumaha sok rasana? Hayu urang syare ayeuna mah. Tapi anak mah hayang syarena teh dipepene ku Kang Mantri bari dinyanyian. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit kebo. Hayu sok rasana hayu. Lamun aya mutiara wanita lamang sagala. Kang Mantri, Kumaha sok rasana? buru atuh. Anak teh sudah tidak kuat mengantuk anak teh. Heuh sok diheula sok rasana. Mung hayang diparene pokona mah. Hayang ditangkep ku Kang Mantri pokona. Hayang buru-buru isuk pokona buru Kang Mantri ka dieu ah. Sok rasana teh anjeun teh geus gede atuh teu mahir isbangna ge Mahi. Dah di dieu tah. Aya kene saeutik. Urang berbagi ranjang we ayeuna mah. Sok atuh sok geser ke belah dinya sok. Sok radang geser. Akang belah dieu. Nya sok. Tangkep. Nah sok rasana. Ke. Hari hayang ditangkep mah. Tetep rarai teh tetep. Eta atuh lagi coo eta mah Itu kahaja kacabak. Teu kahaja kacabak. Mending ngagurubu. ai oge meluk ke Kang Mantrinya. Sok. Nah, ieu boga adi. Kang Mantri teh kasep euy. Curiga ari geus kieu teh geus berpelukan kita sok nyaman. Kang Mantri nyanyi atuh. Teu bisa, akang mah teu bisa nyanyi. Ih nyanyi heula. Ngadongeng atuh Kang. Ngadongeng naon? Eta ngadongeng eta geuninganan. Ngadongeng Teletubbies. Atuh lain dongeng eta mah film meureunan. Ngadongeng Power Ranger Kang. Lain eta mah lain dongeng film. Kieu we urang ngadongengkeun tutur tinularnya. Urang ngadongengkeun Angling Dharma. Ah dengar ti Kang Mantri. Ana mah resepna teh kana ieu geuninganan. Geus atuh tong ngomong wae sok-sok grasare maneh teh. Apaan isuk ini? Ya Kang Mantri nyanyi heula. Bisi kaluarna teh tekon. Bebas Kang Mantri. Bisi akang mah. Wow. Sok buru nyanyi. Ayun bang bingalila bari nyaring. Ayun puntang lila bari hudang. Si Nyai mah kudu diayun. Si akang mah kudu diayun. Rep sare mah masing kereman. Tesapir Tibra, aduh ieu leungeunage meni tepi karapat kieu. Aya keneh renghapna mah. Sok rasana. Gitu. Ah, siga nama geus sare nya. Geus tibra. Wancina bisa init siga nama.
Kaulah bade angkat ama. Somantri sapada hari tengah bongohan Raden Sokrasana angkat anjeunna ngajugjug ka nagara Maespati. Ama pangapunten ama putra Bang Somantri bade angkat jig Somantri grainit Somantri bisi kaburu hudang jigkeun ama di dieu jig angguran gerak kaditu ka nagara Maespati gerak ulun ku maula ka Raja Prabu Arjuna Sastrabahu. Mangga permios ama jig ini bisi kaburu hudang. Saparantosna Somantri angkat. Ye Sokrasana aya kuniang tandaning kaleungit anu janten rakana. Kitu ujaring panyariosan. Kang Mantri. Alah sia Kang Mantri eueuh. Kang Mantri. Kang Mantri ka mana Kang Mantri? Ah, Kang Mantri eueuh Kang Mantri. Ditinggalkan ku si Kang Mantri leuboh ieu di kamar cai kitu. Urang tinggali. Kahampangan di jaman. Kang Mantri. Oh, Kang Mantri. Kang Mantri. Kang Mantri apa ada di sini? Kang Mantri. Nah, ada balanya. Da biasana si Kang Mantri lamun ka cai teh mah bawa HP. Oh sok bari teh lagu Jayanti lamun mandi gitu. Tapi ieu mah eueuh. Kang Mantri. Urang buka. Eueuh si Kang Mantri ka mana? Si Kang Mantri eueuh apa? Si Kang Mantri ini tinggalkeun anak apa? Si ka kebon teh. Kang Mantri tadi bebeja ka ama rek ka kebon. Rek ka kebon rek ngalat cau jang. Kang Mantri ini teh siak ya kipeot. Wani sakitu. Ai ngayang milu aya kada-kada bade ya. Aki-aki peot. Aki-aki bau sana. Tidak tahu di ujung. Hayang milu kasih Kang Mantri. Hayang milu ada hayang milu atuh. Cicing Sokrasana da lanceuk maneh ge moal lila Sokrasana. Bakal balik Jawa. Rupanya wae balik milu ka Kang Mantri. Awas sama jauh di halangan rek diudag ka mana oge. Cicing ulah ka mana-mana cicing. Hayang milu ya aki pewat. Hayang milu pokona wae. Cicing keun cenah neangan.
Pokoknya wae biru. Cicing bisi sasar di jalan. Biru. Cicing bisi sasar di jalanna. Lajeng ieu sok rasana ngabongohan. Barang ieu resi Suwanda geni dekat awis lunsatna sok rasana lunsat sapada harita. Kang Mantri hayang biru. Aduh. Nah, kasep. Gening maksa anak-anakan teh ke hayang milunya mudah-mudahan cing disaralametkeun sadayana. Sok rasana so mantri cing disaralametkeun ama geus teu bisa nyarek kasep. Cing bari sami hapekeun maneh. Lain-lain Kerasa nu maha kawasa gumalar di alam dunia nu dipayun sadayana diwuku pangasina eta teh ridho mantena di antara esi dunia manusia nu pangmulyana nu dipayun deui nu pangulyana mulyana hirup manusia nu taya bandingan mi banda kalajeng rasa mangpaat kalajeng rasa sangkan sapanjeung usahana dina alam pawenan aya dua papasangan hari kitu kodrat ti pangeran ku manusia kaalaman Bapak Kades anu bageun ka manusia kaalaman mungguhin hirup manusia sok rajan geuning sulaya Bapak era teh rajin sulaya bokayuni pucuk awit teu percaya kana diri nu dipayun teu percaya kana diri urang gerak sasaran Bapak camat anu bageun mumuli bari titenan lepas
Bapak Kapolsek Ciparai anu mana boleh beri titenan lepat tinggal dan dosan dina agama Bapak Kades Sarimahi Bapak Yusuf anu bageut patokan agama Kayu agung babarwetes samia rempel pagodonge Heya rempel godonge samia pangpange sekar mekar inggalihe ya pandele sipan dan arum kebat lumampahna bang somantri ngajorag ka karaton nagara Maespati sagurang denden dihandeuleum sieum geusan sampeureun paranti datang cokot mangsa ke bakal kasamper deui kacarios di Tegalan nagara Maespati ieu Semar sapala putra nuju ngumpul ngariung di patempatan ngantos kabar kanggo nu angkat ka nagara Magana cu amuing Ujang di mana teh ya urang teh ieu teh Ujang di Tanjung Laya Desa Sarimahi Kecamatan Ciparai dupi Bapak Kades Sarimahi Bapak Yusuf sarjana ilmu pemerintahan teu acan kulem masih kene aya alhamdulillah rek nyawer cenah ka ende tadi mah Bapak Camat Ciparai, Bapak Anjar Lugiana, atanapi anu ngawakilinana Bapak Sekcam masih kene aya. Oh tos uwi. Bapak Ketua MUI Sarimahi, Bapak Ustadz Maman masih kene aya. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sarimahi, Bapak Ustadz Uum Gumelar masih kene aya. Dunungan dewek Bapak Kades, Pekutandang aya kene. Cicing canyawer mau kasana ingkah Bos Dani Garduh Jaya aya kene syukur jang cik ka akang ilai ka dieu kitu Ujang euy digeroan ku saha Bapak saha Bapak Semar anu mana anu siga entok jaluna hararayang teuing lah tong didenge teuing lamun Semar ngageroan ulah didenge teuing kolot-kolotku namun nya mah kolot kudu nyakolakeun ka budak teh jer ieu mah budak disakolakeun budak ditampiling ku guru gara-gara ngarokok eueuh ngabelana angguran mah bela budak teh kadon saruana kadon disiksa bela angguranna budak teh boga kasalahan dikepret ku guru di sekolah teh cik Ujang ka akang ilain ka dieu kitu ulah ngan saukur ngomong hungkul akang itu disaur ulah sampeurkeun kayaknya oh ya hiwi
syukur bagja kumayangan bisa tepang di ieu patempatan di Nararaga Tan Live 08 Pes Tanjung Laya Festival sadayana paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan da lain modal anu saeutik ngayakeun ti kieu ante ujangnya menang hese capek ku alpukahna Bapak Ketua Pelaksana Bapak Dani Hamdani SPDI alpukahna Bapak Ketua RW 08 Bapak Dedi Mulyadi Bapak Aing atunya Bapak Aing ku alpukahna Bapak Kades Sarimahi aya can-can ge acanya duh si cepocan puguh nyanyi geus bae aku Aing cigana keun antep Bapak Kadus Sarimahi Bapak Dede Erwin aya Bapak Kasih Pemerintahan Desa Sarimahi Bapak Abdul Kohar aya Bagja pisan Ketua Karang Taruna Gangga Suci aya Bapak Kades Pakutandang aya geus kasebut deui wae cenah aing geus teu geunah diuk we eta teh Bapak Kapolsek Bapak Ibtu Ilmansyah Bapak Dan Ramil Bapak Kapten Infanteri Deni Iman Firdaus syukur ya Akang Ilaing mah kudu dipiring make lagu gerak ieu teh aya juru kawih ieu teh aya juru kawih kebenaran lenjang keneh masih keneh momojangan keun urang bingkeun ka catrik ulah cicing ulah cenah catrik mah kudu dipancing make lagu cik-cik mental lagu ngolembar lah mangga kawitan Bapak Kadus, Bapak Dede Erwin anu mana Cisoca nyangkrung nyaksian Junjunan luasan Ngantunkan kuring sorangan Bos Ipang, Bos Paahui dipikir ada memang takdir ilahi Bapak Ikong Adgang Gasucian Bagen Jantan Padahal Bapak Yadi anu mana Karena banget Bapak Wawan Bapak Agus anu mana Cisoca nyangkrung nyaksian Bapak Wendy Bapak Talib anu mana keluasan ngantunkan kuring sorangan Bapak Wendy anu mana dipikir da memang takdir ilahi
anu mana perti diri loba mungkin sahanu lepat anu mulembang duh mulembang padahal kirang kumaha tawa reksaku tulusan rarasa masatia kumela taya kenata salabina katina Pak Kades Pagundanang. Atur nuhun Pak Kades. Bapak Kades anu Atur nuhun Pak Kades. bulan kenembungan cisocan yang krong nyaksian jangan-janganku luasa Naon impa baledogan mun urang maji. Kunaon ari akang kunaon. Nepi ka arcigan teu baroga dosa pisan kalakuanana teh. Kunaon ya akang. Lain masalah amuk-amukan. Anak mah kitu. Eta mah baledogan kumaha lamun keuna kana sirah. Rek nepi ka TBC ge lain urusan aing. Lain-lain naon kumaha mun ka rumah sakit sanu rek tanggung jawab. Anu rek tanggung jawab. Padani keun aing mah. Da padalina ge uwi ayeuna akang mah baledogan na akang rek tanggung jawab kumaha lamun kuring getian kumaha mun indung kuring ceuri. Rek sanajan indung maneh seurik oge naha maneh teu ngarasa geus nyeri hatekeun hate aing. Sidawala di kendangan ari aing pang bakating tung geblos we. Da aida wala mah aya basa kana yaga. Da teu geunah sok. Keur ngibing ngeunah-ngeunah. Sora kendang dikeplos-keplos. Henteu ngarti. Nah, sia teh siga nu teu dibayar ku aing teh. Apa masalah teu dibayarna di akang? Naon hayang saweran? Keun ke sabatae saweran mah. Cicing can lalawer kabeh lah. Sok atuh gorowan ku akang hiji-hiji. Aing nepi ka teu ngeunah saha itu minta lagu teh. Bapak eta teh akang. Ah, bapak saha lah. Eta bapak Semar. Koko dalang nepi ka cermet gitu. Dia maya duit di dieu teh. Bapak Semar, aing teu boga bapak kaos gitu. Ulah kitu ari akang. Lamun nya mah Bapak Semar, bapak aing nya. Bapak dewek kudu siga pada dimulyani. Siga kumaha tah? Heueuh mere ka dewek teh kudu siga bapak Kade Sarimahi. Mun nya bapak dewek. Kudu daek maraban. Da aing kumaha teh tara di paraban aing mah. Hujan euy. Alhamdulillah. Barokah ka. Tara di paraban aing mah marukana. Di paraban teh manggih ongok. Manggih huut. Teu beda we jeung maraban hayam. Si goblok eta nepikeun ka ngomong ka mana wae. Ya, betul disaring ngomongan di akang. Nepi ka teu disaring pisan eta omongan ieu teh hareupeun kolot. Heueuh da bongana. Semar. Naon Semar awak bodas, awak hideung beungeut bodas, beuteung bureuteu, teu beda jauh jeung entok. Melak sereh batur mah hektarander melak sereh dina sirah. Awak bodas ai leumpang kitu patutan. Kumaha leumpangna akang? Geus siga entok ge leumpangna ge. Nage boy deh. Geus siga pinguin pisan pinguin lain atuh. Semar teh gede pisan dosana teh. Iraha ya kolot. Nu matak hayang buru-buru ieu alam dunia teh kiamat we da aing mah. Hayang buru-buru ningali Semar engkak-engkakan dina seuneun neraka alatan dorakati anak.
Semar. Naon Semar? Nu matak Semar lamun eureuh hayang nepikeun manehna hirupna bagja, hayang nepikeun ka manehna asup ka surga, kudu menta hampura heula teu jadi anak. Dibalik eta teh akang. Kudu kumbah suku aing make cai 7 kali bari make taneuh. Kudu dicium eta uyup cai teh tah. Cai pangumbahan teh sangkan Semar dihampura ku aing. Eueuh, kolot ora kati anak mah. Nu matak lamun Semar hayang dihampur. Ras, ya sok. Naon tadi? Kumaha Jang? Anu kedah diuyup teh mah. Naon anu kedah diuyup teh Jang? Anu dora kati anak teh. Saha anu dorakati anak teh Jang? Anu bakal kangkakan di Hatur nuhun Pak RW, hatur nuhun. Aduh can-can ge acan deh. Jadi sadayana nu aya di dieu urang sadayana teh penting ngahormat kana jadi kolot. sanes kitu tadi mah sanes kitu. Sabab indung teh tunggul rahayu bapa teh tangka darajat nyapa. Lain kitu tadi mah teh sarua. Sabab indung anu ngandung 8 bulan melendung sanajan nyerina kalangkung-langkung tapi indung tara pundung. Da geus jadi takdir ti Nu Maha Agung. Lain kitu. Ayeuna Bapa anu ngayuga geus ngongklet di zaman budak, Bapa tara aral subaha sabab geus takdir ti Nu Maha Kawasa. Lain. Urang teh penting pisan ngahormat kana jadi kolot teh nyapa. Lain kitu tadi mah lain. Laras kasep. Indung tunggul rahayu Bapa tangka darajat. Lamun dorakati indung teh lamun di gunung Kairandu, lamun di leuweung ka Idangder dipake pamikul bengkung, dipake pangerat bingkang, dipake suluh teu ruhai acan nyapa. Lain kitu tadi mah. Teraskeun Jang, teraskeun. Nu matak urang teh penting pisan ngahormat kana jadi kolot teh. Malahan mah urang teh kudu sumujud, istilahna mah bersihan sampai anu janten sepuh. Bersihan, usapan, da ari ngaran-ngaran kolot mah kudu dihormat pisan, mencetan oge, mencetan ngan samet punuk. Teu meunang ngalangkungan mastakanya nyapa. Teraskeun Jang, teraskeun. Kudu boga adab kasopanan ari kana jadi kolot mah Jang. Cikan panonton nempo ka dewe ka dieu beungeut teh. Tangah kayaknya. Kumaha Pak? Jadi we punung kolot teh tuh. Karek keluar jadi we punung kolot teh. Kamana karep ngomongna. Ka dieu Semar wani mah. Oi. Doraka akang Aing disiduhan, leuheung lamun seungit untung teu keuna kanu baju ge. Untung kanu beungeut. Untung kanu beungeut lamun kanu baju mah geuleuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya keneh nu lalajo teh? Bisi baralik mah geus beresan. Ayo atuh. Dibayar geus. Alhamdulillah nya tiasa tepang sareng warga Tanjung Laya RW 08 sadayana di dieu. Ku apukahna para panitia. Ku apukahna Bapak RT, Bapak RW nu aya di dieu. Ku apukahna sekretaris RW 08 atanapi nu janten ketua pelaksana Bapak Dani Hamdani. Ku apukahna Bapak ketua RW 08 Bapak Dedi Mulyadi. Ku apukahna Bapak Kadus Sarimahi Bapak Dede Erwin. Bapak Kasih Pemerintahan Desa Sarimahi Bapak Abdul Kohar. Bapak Ketua Karang Taruna Gangga Suci. Ngiring Ngarojong. Bos Insani Plastik Bapak Ipeng aya keneh. Cenah marek nyawer Pak Ipeng teh. Oh kitu. Rek nyawer cicingna dagoan we heula. Bos Sinar Kencana, Bos Emas, Ko Ahuy, aya Ko Ahuy. Sugana disawer ku Emas. Bapak Babinsa Serang Mekar, Bapak Ikong atanapi Bapak Opik aya. Aya Pak Opi. Bapak Babin Kamtimas Sarimahi, Bapak Dede Irmawan aya. Ketua RW 13 Bapak Yadi. Ketua RW 3 Bapak Saro Hidayat. Ketua RW 04 Bapak Wawan.
Ketua RW 016 Bapak Haji Tolib. Ketua RW 08 Bapak Haji Iwan. Ketua RW 05 Bapak Agus. Tadi geus kaciri teh kajauhan. Hatur nuhun Bos Ipeng. Aduh, di Bos Insan itu da aing di sawerna dalang di cermetna kokodna teh. Matak dalang ieu mah pangkolat-kolatna doraka sia dalang. Marukana doraka ti wayang Mas ya. Doraka ti wayang. Tageuning saha? Bah Jaja RW 08 hatur nuhun Bah Jaja aluh. Hatur nuhun Abah. Mugi kasep si Abah. Mugi kasep we Abah teh Abah. Abah punten Abah yerek naros Abah. Abah ikhlas. Ridho tambihan deui atuh. Kolot dewek Bapak Haji Aga aya Bapak Haji Aga. Bapak Haji Aga panginten sepuhna anu tadi dalang silik anu tadi nu kaul. Waas pisan reueus pisan ninggal potensi seniman seniwati anu aya di dieu. Ti enjing-enjing ieu teh acara teh. Aya tatarian, aya tarik tambang, aya rupa-rupa kasenian. Aya dangdut, upacara adatna eueuh adat-adatna aya. Dipenting kamari eta adat-adatan teh. Bos WRnet, Bapak Wendy aya, Bos WRnet. Bapak Wendy aduh syukur. Bapak Atep konveksi aya Bapak Atep. Bapak Atep aya canyawer, Bapak Atep di Sirian. Pokoknya mah kabeh nu canyawer dia di Siriankeun we wayang moal dianggeuskeun nu penting saweran. Nu canyawer ulah waka balik gitu kan. Nu canyawer ieu di dieu nu nonton ulah waka uih bisi disegat buta. Cicing. Bos Atep aduh hatur nuhun Bos Atep. Dalang nepi ka cermet gitu kokodna. Aya bawaeun balik ieu carana. Aya bakal keur di jalannya kan. Reng-rengan aprak Akademi Padalangan reng-rengan adik kontak Kosasi Sunaria aya. Mami Rosi aya. Syukur. Cikal audio sound system nuhun. Canyawer tah sok buru geus sawer. Para seniman seniwati anu sumping, kolot dewek, guru dewek, Bapak Asep Sumirat, Bapak Asep Liliadi Sunaria, Tilingkung Seni Pujaran Giri Harja Hiji aya. Dalang Silik, Dalang Agil, Sumping aya. Dalang Faisal aya. Multi talent eta. Perdana Menteri Israel aya. Bapak Presiden Putin, alhamdulillah Sumping nonton live streaming. Manco na YouTube. Salam baktos di Pak Prabowo. Alhamdulillah dengan menang salam di Presiden. Cik ieu mah anu sanyawer urang papayan hiji-hijinya. Sponsorship sanyana lawer sponsorship. Pak Haji Yayan RW 11. Aduh teuh nya can kasebut Pak Haji Yayan. Kolot dewek cicing sanyawer mah. Pak Haji. Bener nya teuh. Ieu mah rek menta we Pak Haji. Bapak Abdul Kohar kasih pemerintahan Desa Sarimahi. Cicing. Beres. Haling. Oh, alhamdulillah. Hatur nuhun. Alah. Gusti Nu Maha Agung. Nyaah kitu rek Kakang. Bos Agus sarang semut. Aduh, hatur nuhun pisan kasadayana teuh nya. Pak Abdul Kohar kasih pem. Aduh, resep pisan loba nu wawuh di dieu teh lah. Loba dulur matak dewek mah lamun ulin ka dieu rek ngaku dulur we sugan dibere duit tunggal waktu. Alhamdulillah sponsorship Koaci Kopi. Da tadi mah anu nyawer teh Padani. Padani na langsung bener teh. Ketua pelaksana ayeuna mah ti Koaci Kopi na acan. Sok we dewek mah. Ai tageuning. Aduh ti Bos Agus sarang semut hatur nuhun pisan sarang semut. Yang Kulat kan. aya bawaeun balik teuh ieu ti Koaci Kopi. Alhamdulillah katitipan ti Pak Haji Dadang Nasir. Hatur nuhun sabilulungan. Urang nyetel heula sabilulungan.
Orang sabilulungankeun heula da ciri khas Pak Haji Dadang Nasir mah sabilulungan. Mending ngalengis. Dasar gotong royong sabilulungan sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembok sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembok tohaga teguh tangguh berbawa sabilulungan satria sajiwa sikap sindir ngabasmi pasaling singan alah nah eta ciri khas Pak Haji Dadang Nasir teh boga ciri khas sabilulungan nyaeta paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong babarengan matak teu oleh gotong royong we Bapak eta teh masih kene anggota DPR RI Pak Haji Dadang Nasir teh sehat kene alhamdulillah jag-jag bola jag hatur nuhun Bapak kanyaahna duh alhamdulillah ieu sponsor san kasebutan kabeh cicing moal ka diteruskeun ngoyang mah Pak Agus Sopian RW 5 Pak Agus Sopian duh nya Pak Agus Sopian diantos Pak Agus ah Garduh Jaya Haji Dani Darmawan ke acan ka dieu dicirian ka ditagih ka ditu ka Garduh sia Hikmah Tur Haji Iwa Insani Plastik Bapak Ipeng tadi atos kapayun Pak Ipeng Ridho hatur nuhun Pak Ipeng upami Ridho tambihan deui upami teu Ridho nya tambihan deui we sami naik atuh sae teh RW 5 aduh Pak Agus hatur nuhun Pak Agus aleuh Gusti nyaranaah ka dewek di dieu mah nabuh di dieu mah loba bati nah eta panayagan ku hararayang wae ningali nu beureum mah duh ibu sinen tebih-tebih di Sumatera Utara Cik anu mana di Sumatera alah Wandi Ayu Krupuk Bapak Wandi aya iya nu boga toko emas nar kencana san ka dieu keneh gitu ya kok ahuy sugana mere kongkorong sakilo wae mah Ajumar Digital Printing Bapak Haji Peri Perdian aya Haji Aga Ayam Boiler dasan ka dieu nya Pak Haji nya dasan Bos Ras Tactical Bapak Asep Bos WRnet Bapak Wendy Pak Atep Konveksi Reus Net Haji Tatang di Arantos sadayana yang kulan akang Bos Rio Ngabret di Antos Bos Rio yang kulan hayang hiburan hiburan naon ya rek nyanyi aduh na bisa nyanyi gitu ih marukana geus diajar 8 tahun kana nyanyi teh diajar di mana diajar di dieu di Tanjung Laya seueur penyanyi tadi teh anu nembe ka dieu teh Pak Kadusna leres teu pada de Erwin atos ka dieu teh can Pak Kadus Erwin teu acanya berarti kedah duaan sareng istrina Bu Epi sok urang pancing ku lagu Jayanti siap siksahan nu ngalakuna kan nyanyina mah sinden dewek mah yang joget tapi dewek heula sagedeung wanci burit surya rek pamit hujan letih ngari rincing kilapan pating kolebat sisi basi Sirajayanti ayo neng teraskeun mangsa sarep nari datang di barengan kingkilapan ombak kelati kepating siriwi sisi basi dawala kali dawala Jayanti Jayanti
sisi basi sirjanti mangga sasarep narik datang di barengan ombak kalati kepating siriwi sisi Sidawala ka di sidawala sidawala. Sirajayanti Ajayanti Ngait kendang dipasiri Ngudangkan rasa cinta Ajayanti buka konduan Angkat pakai rasa dede Jayanti ngait kendang dipasiri ngahudangkan rasa cinta Jayanti buka konduan angkat pakai rasa dede Heup. Sejarah empe cicing lah aya kanu can kasebut bisi pajarkeun nyeri hatieun jeung bisi teu nyawer pang-pangna mah. Bisi pajar tadi aku cenah. Lebar atuh cicing can menang 4,5 juta mah moal wakat turun. Mola ka ngeusan. Bapak Rohim, Ibu Titik tasan ka dieu nya. Teu acan mo. Da bongan namikeun tulisan ka dieu jadi dibacakeun. Pak Jenny Bumde Sarimahi aya. Aya pokona mah cicing. Pak Jojo RW hiji teuh. Pak Iman Budiman RW 5 aya. Kasebut pokona Pak Jajang aya Pak Jajang. Pak Jajang sok. Kakak. Tuh nya. Mana? Mana? Tuh aduh disaha ieu teh. Disaha ieu teh. Teh Titik alah, Teh Titik hatur nuhun Teh Titik. Gusti nu Agung nyaraah ka dewek kieu. Da salaresna mah ieu teh. Aduh aya keneh ti saha ieu? Pak Jojo hatur nuhun. Aya keneh ti Bumdes hatur nuhun. Kela urang hitung heula geus aya acan ieu teh. Kulan. Ah teu kedah. Teu kedah paur lah bisa dicokot pang-pangna mah. Teu percaya ke tukang saron. Alah, alhamdulillah ningali saweran kala urang hitung heula geus meunang acan eta. Da ieu teh priogi kauninga nya kasadayana para wargi di dieu abdi mah kikieuan teh sanes kanggo abdi pribadi. Ieu teh insyaallah ku abdi bade disumbangkeun kanggo jalmi-jalmi anu ngabutuhkeun. Mulia sadaulah saha anu ngabutuhkeun. Heuh dalang. Dalang ge loba pangabutuhna teh nya geus kawin. Bae. Bantuan saya dalang atuh. Pokok dalang nepikeun kepanjang. Kala bisi aya keneh. Bisi nyelap ila gebok. Ke heula ieu teh aya keneh sabenerna mah ngan can ka dieu. Bos Adem Ayem. Can ka dieu Bos Adem Ayem. Aya naon ieu teh aduh. Heuh cicing di dieu teh. Urang hiburan geroan cigareng ka dieu. Reng. Aya si Bontot. Ai. Aya naon sih anjing? Heh. Kasar. Aduh tuh. Ke heula cicing heula cigareng ah. Aing ah. Beres di. Aduh. Hatur nuhun ci saha eta teh? Murang kalih Pak Agus sareng semut tadi Pak Agusna atos. Murang kalih na atos, istrina anu teu acan. Da Pak Agus teh murang kalih teh sanes hiji sigana mah. Keun sok murang kalih kadua, murang kalih katiluna sok we ka dari ieu. Kajereng. Acocing ala ala acocing. Acocing ala ala acocing. Acocing ala ala acocing. Acocing hayu jeung si anjing.